Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bit-taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bis-sholati alaihi. Amma ba'du, fadila tadarni fardha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha amin ya rabbal alamin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man taba wa lam yata'alam falaisa bita'ibin. Al-hadits. Ayuhal hadirun usi wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tina sabadana ngaturkeun puji raos syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kumang pirang-pirang pujian sareng syukur urang sadaya sejana urang nganiatan dina hate urang sadayana kana pirang-pirang kasayan terutami teu aya perkara nu disebut awon salila urang sadayana teu ngarasa pangalusna. Jadi anu goreng teh di mana jalma geus ngarasa diri pangalusna eta goreng. Sagoreng-gorengna makhluk Allah hiji jalma anu geus ngarasa dirina pangalusna ninggalkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana sadayana puji kagungan Allah anu mukakeun panto karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Tina syukur eta mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina kasampurnaan iman sareng Islam sasarengan ti dunya pikeun ka akhirat. Tuhilap salawat wa salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabi'in, atba'i tabi'in, tuluy ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana salamina aya dina jalan anu jejeg bener. Moal aya anu salah salila teu ngarasa pangbenerna. Jadi anu salah teh jalma di mana geus ngarasa pangbenerna itu pangsalah-salahna. Eta moal bisa menang syafaat di yaumul kiamah. Mudah-mudahan urang sadayana dipilih ku Allah Subhanahu wa taala jantan jalmi anu teu putus harapan tina rahmat Allah sarta kain syafaat di yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Para ibu miwah sadayana hadirin anu katingal jeung anu teu katingali loba ya teh anu teu katingali naon ge makhluk Allah teh upami ditataan hiji-hiji makhluk nu teu katingali moal mahi waktuna teu pikeun kajanari
karek datang patari mah teu tinggal. Nah, di antawisna Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka urang sadayana kedah aya dina memeluk gitunya, memeluk ngagem kana agama anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala anu porsina indikasina tina eta agama teh nyaeta urang diperintahkeun kudu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana mimitina ibadah teh? Halo, ibu-ibu ari ibadah di mana mimitina? Aya nu terang teu ibadah mimitina di mana? Ti kulon, ti kaler, ti kidul, ti wetan, ti luhur, ti handap, di mana mimitina teh ibadah teh? Ibadah mimitina di mana? Nah, ibadah teh nya mimitina teh tina digawe beberesih ibadah teh gade. Jadi ibadah teh mimitina teh tina beberesih ulah lamu gep am dihuapkeun ari piringna can dikumah ti kotok kumpul gitu beberesih. Di mana tos bersih mah hadituna janten naon, janten urang teh aya dina perjalanan sunatullah atanapi anu diparentahkeun nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Beberesih teh aya dua, Bu. Beberesih teh aya dua. Nah, seperti kukumah aya dua, kukumah teh ngumah kastrol juga dua teh. Naon dua teh aya luarna aya jerona. Beberesih teh aya beberesih dohir, aya beberesih batin. Nah gitu. Beberesih dohir ku cai wudu ngaranna, adus ngaranna. Ta beberesih batin nyaeta ku tobat. Kunaon cenah? Ku tobat, beberesih batin teh. Beberesih batin teh ku tobat. Tobat tina naon? Tina sakur perkara anu ngahalangan kana datangna pitulung anu ngahalangan kana datangna rahmat tobat beberesih tina perkara anu matak ngahalangan kana deuketna urang sareng Gusti Allah. Nah, beberesih batin. Naon wae perkara anu matak ngahalangan kana datangna cai kana kulit, naon wae perkara anu matak ngahalangan kana datangna rahmat Allah. Nah, ya urang kudu terang. Upami beberesih dohir, urang kudu ngabersihan perkara anu matak ngahalangan datangna cai kana kulit gitu. Eta di antawisna beberesih dohir. Aya deui anu disebut beberesih batin. Nyaeta ngabersihan perkara-perkara anu matak ngahalangan kana datangna rahmat Allah, anu matak ngahalangan kana datangna kaberkahan, anu matak ngahalangan kana datangna pitulung Allah. Anu mana cenah perkara anu matak ngahalangan kana datangna rahmat Allah, kana datangna pitulung Allah, anu matak ngahalangan kana datangna kaberkahan. Aya Bu di antawisna make son. Di antawisna nyaeta perkara anu matak ngahalangan kana datangna pitulung Allah, kana datangna rahmat Allah, kana datangna kaberkahan teh, kana datangna rezeki nyaeta naon cenah tadi? Al-kibr. Naon cenah? Ngarasa pang pinter, ngarasa pang bisana, ngarasa pang alusna, ngarasa panggelisna nya ngarasa panggelisna lamun nini lamun awewe, lamun lalaki ngarasa pang kasep. Eta ngahalangan kana datangna pitulung Allah, ngahalangan kana datangna rezeki. Oh. Anu gelis gumelis tetulus gelisna kalah dijengkang. Anu kasep gumasep tetulus kasep
asepna kalah kati disungkru gitu ya. Nah, seperti anu pinter guminter disebut teh asa pangpinterna. Nah, itu eta nomor kahiji perkara anu matak ngahalangan kana datangna rahmat Allah, anu matak ngahalangan kana datangna pitulung Allah. Gitu nya eta naon cek bahasa ya nama sunah nama sombong gitu so naon so ijut naon so naon so nyaho gitu nya so nyaho gitu nya pokoknya asap aya hate dina hate aya nyangkaruk leuwih ti batur ta eta ngahalangan kana datangna pitulung Allah. Tah urang kudu bisa malikeun mersihan kokotor anu eta. Kumaha carana? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cara anu deuk ditempuh urang sadayana keur ngabersihan hate teh naon keur ngabersihan batin urang teh nah kudu kekemu neleg grimso gitu. Atanapi kudu disikat ieu na ti koro asupan sikat ke jero lain. Tapi keur ngabersihan hate teh nyaeta urang sadayana kudu berangkat menempuh karena perjalanan tobat nyaeta dikawitan ku mau sholawat eta teh tobat mau sholawat teh ya mau sholawat tobat ka Allah ngan lamun teu maca sholawat heula moal ditarima ku Gusti Allah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Sholawat urang sadayana. Ieu perjalanan tobat, perjalanan tobat. Hartosna perjalanan bersih hatena, hampang diritna, babari ka ditu teh sakaratna, bakal meunang kebahagiaan dina waktu keur sakaratul maut saumpamina urang cinta ka Rasul nalangkungan urang cinta no sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Eta ya. Bersih anu kahiji bersih batin geus hafal meureun bersih dohir mah nya ku cai. Nah, ku cai anu suci itu nyuci. Aya anu suci tapi teu nyucikeun, cai kopi ngan eueuh. Suci nama eta cai kopi teh ngan teu nyucikeun gitu. Hartosna teu bisa dipakai suci teu nyucikeun. Cin teh, orson, marjan, keun we kopi mah aya marjan sabotol bahankeun teu naon mau. Nah, aya kayak keur badami heula si ceuceut. Ya, da kopi sok arudunan we. Gitu nya kumargi ya mau dimimitian ya mau sholawat nabuh kopi mah tah gitu di antawisna salajengna para ibu sadayana babersih anu kahiji tina kokotor anu ngaranna takabur jalma anu dina hatena aya sagede kutu we tina asa aing tina takabur maka eta kahalangan tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kumaha takabur kumaha nya asa naon ningali bisa ngarendahkeun batur atanapi bisa asa leuwih mulia tibatan nu sejen kitu nya asa leuwih mulia tibatan anu sejen mau di dunya teh eueuh jelema hina bu ngan aya oge jelema anu ngarasa mul ta eta anu panghinana jelema anu panghinana mah nu ngarasa pangmulyana leuwih ti batur asa ruah we da kabeh oge dimulyakeun ku Allah. Ngan aya anu hina nu mana anu ngarasa pangmulyana leuwih ti wal hayang. Artinya wal hayang ngerasa tiupan tongengkeun mulia. Nah, penyakit anu nomor kadua teraskeun. Penyakit anu nomor kadua al-ujubu hartosna al-ujubu teh mastikeun naon mastikeun dirina mastikeun geus boga kapastian kana dirina yen dirina teh eta yen amal pagawean manahanana teh eta
leuwih eta pangalusna tanapi leuwih teu saja al-ujubu hartosna geus mastikeun atanapi mendahului kehendak Tuhannya gitu. Disebut mendahului kehendak Tuhan teh nyanyahoanan gitu. Nyanyahoanan eta nya sok-sok keneh gitu, sok pasti gitu nya ujub teh. Al-ujub kuruna kumaha urang ulah ngaluwihan kanyaho Al-Qur'an, Al-Hadis sebelum memutuskan netepkeun hiji perkara teh yang heula aya eueuh dina Qur'anna, aya eueuh dina hadisna, aya eueuh contona ti dituna kitu nya. Aya eueuh contoh ti dituna karek. Lamun aya contoh ti dituna, lamun aya Qur'an jeung hadisna atuh henteu wujub sama. Henteu wujub namanya pagawe hiji pagawean pigawe ku urang teh. Anu katilu nyaeta panyakit ria. Hartosna ria teh pagaweana teh karana manu lain karana Allah. Kumaha karana manusia kumaha? Lamun batur eudeuh urang ge eudeuh, lamun batur moal urang ge moal. Oh gitu, eta ria kan gitu. Lamun batur ada batur ge tara, nyetarnya ulah urang oge. Lamun batur osok nya eudeuh urang oge, tah eta oge eta ria teh nu kitu. Lamun batur dikerik urang ge dikerik tah halis teh gitu. Jadi we ciga during. Eta gitu. Diganti ku mehong tina bujur katel mun aya hujan teh lain atuh ciga pangpir naon pangpir aya hujan teh geuwat ngiuhan da eta sieun lamun panas teh gakesangan sarua ciga pot ieu nya tah gitu. Jadi lamun batur eudeuh urang ge eudeuh, lamun batur moal urang ge moal dina kana. Jadi teh aya kaikhlasan atanapi niat karana Allah ngadaria teh ya. Nah gitu. Hartosna ria teh tuturut oe kabat, tuturut oe ari tuturut oe nurutan muning berarti ari gitu. Tuturut oe disebutkeun. Nah, tuturut oe teh disebut ria teh Bu. Amalna karana manusia gitu. Al amal li ajli nas gitu ya. Al amal li ajli nas. Hartosna midamal hiji perkara karana contoh lamun aya jelema mah kuat ka meuni sopan ada kuat ka aya jelema mah lamun loba jelema kuat ka andalemi anetot. Lamun eueuh jelema mah ngadangkap, ari eueuh jelema anet eta ria sebutna. Lamun loba jelema mah sujudna teh 2,5 jam. Lamun loba jelema tereh salatna teh ria ya. Jadi karena jelema teu nyambung sareng Gusti, teu nyambung sareng Gusti. Nah, eta kokotor anu kudu di bersihan langkung ti payun satecan urang berangkat kana ausan sholawat, kana ausan istighfar atau kana ausan anu sanesna. Sakitu mudah-mudahan singkat padat asal cerdas cermat gitu ya. Sareng bodas cermat teh bae sakedik oge nu penting penyampaian anu didugikeun parantos nyuparkeun kana kawajiban urang sadayana bilih anu tos tunuh painten wih teh langsung bobo upami anu teu acan mah dihaturanan kanggo saterasna di Masjid Jami kanggo tos isya ngapangaosan sarihan. Mudah-mudahan aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Allahumma fiqna bil-khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malik zaman wa ya imam makan wa ya qaiman ya rahman
Assalamualaikum ya rijal ghaib. Assalamualaikum ya naib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Allah ya anjar ya sadat ya abar ya ulil albab. Assalamualaikum ya sultan awliya. Assalamualaikum ya kamjan wa syamul qadir jalani. Assalamualaikum ya Wahidin alaihissalam. Assalamualaikum ya Jami kulli wali waliyatin lillah. Assalamualaikum ya ahla ta'atillah. Assalamualaikum ya ahla kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla tiratuna assalamualaikum warahmatullahi insyaallah bikullahikun. Salamakumullahu ta'ala fi dunya wal akhirah. As'alakumullahu ta'ala yawmal qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.